ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang. Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang. Tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk. Selesai jalan. Bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun. Bejakeun. Beusi aya Persib ngomong. Persib. Oh, Persib. Beusi aya Wahabi. Cenah doa teu datang. Doa teh ulah-ulah kanu maot nu hirup be datang. Beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge. Urang doakeun ku ari. Nanti dulu cek Habib Rozak. Istri masih muda. Tah. Doa datang. Geus loba carita doa datang. Paeh lah eta. Nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna. Sakitu hebat teu kacium. Ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi noh ini biang keladinya nih beak ku tawon beak cek ka Jependi ja aing mah teu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancam tawon eta beak tawon. Nah iyalah makhluk Allah. Urang nyebrang ku ari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat ngambe seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas Haji Pendi cek malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyaun malaikat maun malaikat Masya Allah karim malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit makin ikhlas makin seungit malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet il qala Yusuf li abihi ya abatin pagawean santri tolol santri lain ngaji amil ini ro'aitu nah ieu nu ngambeanana jin cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye rada bau Quran mah Quran sebab Quran mah bisa pakai sihir bisa pakai naluh Quran komo ieu pake pelet teluh keneh tadi sarua entak raja teluh teh Ki Nurjaya itu sebenarnya meletnya na kaambe ku malaikat Quran mah Quran sakeun maksudna lain ka Allah rada hangru indit malaikat nah jin ini makanan gua cek jin tah lamun bangsa pelet-pelet nu datang ngejin jin mantak diputerkeun ka mana maksudna cak jin ieu ka mana maksudna ieu didengekeun oh Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jin da sarwiti dangan sarwiti tiup ceulina foh hudang teh oh Pendi atuh da eta ulin jin eta nah ieu para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah, ahli Allah babarengan jeung malaikat. Lantaran aambeunana kaambe ku malaikat, jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia, jurig nu ngabarenganana. Mantak boro-boro malaikat kula kadieu hangru. Boro-boro malaikat kula ge kan hangru. Ka ambe. Pahawa. Ka ambe. Asana hangru apa cule gitu mah. Emang rada pantas nya nama culean. Iya teh hangru, masyaallah karim. Nah ieu. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambe malaikat, seungiteun malaikat. Zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat. Bahkan laporan sholawat bentuk jadi malaikat. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu kula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongora, tolol cak Kangjeng Nabi, teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng Nabi, balik deui sholawat ka dieu. Nampilin Kangjeng maka aja pengen goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in, al-mukarramun para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para cewek-cewek, mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus pisan ka alo simkuring Kiai Haji Fudoli
nu alhamdulillah dina saat ieu anjeunna ngumpulkeun urang menta doana jang almarhumah Ibu Ummu Kulsum jeung Habib tercinta, mudah-mudahan ngocor ka Habib almarhum Habib Rozak. Anggap almarhum. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah teu disangka-sangka bakal loba makhluk di dieu. Kula menganggaplah bangsa 10 20 lobana 100 abeh loba berkat tuh aya nu ngamina. Tapi ternyata ketingali di dieu sanajan lain jelema kabeh loba ieu anu kadeleuna mah meureun marake kopiah ieu jeung marake tiung atuh ngaranna mah sagala muhsin soleh mukmin padahal jerona mah buah bayawak buat teuing atuh komo ieu mah geus maklum tah mata. Tapi urang mah ningali rupa we heula nya jadi jelema kabeh bangona mah. Mudah-mudahan urang dianggap jelema. Anu hese ge horenganan ngajelemakeun jelema. Hese jasa. Mudah-mudahan wasilah haul Ibu Ummu Kulsum urang jadi jelema. Padahal sim kuring tadi geus amanat ka Haji Fudoli loba para habaib geus bae para habaib sim kuring mah penghadir insyaallah ngadoakeun. Tapi ternyata atuh haju dititah lah atuh terus bae jameureun ngahijina ge jeung lain jelema ieu hajuan komo ieu mah atuh tawa setengah jelema. Lamun urang nyaritakeun maut kadang-kadang muringis sieun tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleuh sebab bangun teu sarieun jaka paeh. Maksudnya dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tahu geus leuwih parah. Leuwih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Ayat 3 jelema boga guruna guru mursyid tiluan nyana belajar ibadah saenggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung
hayang kaleuweung emang kudu kieu lu kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweung na mana di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh di Gunung Santri atuh Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang endek disabab pake ibadah aya nu minta izin ka kula Haji Pendi di ka Gunung Karang atuh elos ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngaran teu puguh karu dek naon ka ditu ibadah mah sadaekna di dieu tapi ieu mah deuk kaleuweung cak guruna ulah luak liuk sing juntrung ka Allah geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan geus dibere ilmu ketika menghadapi angin geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan geus dititip-titip kade ibadah bakalna hiji doang ieu nu paling berat nahan lapar ku angin mah gampang komo ku golok mah coba teu kudu norekat teu kudu tama kaci soka beres si di inuman pelor jeung susu tanya ge Ki Nurjaya pelor beak kabeh kurang cisoka datang ke bengkel sepeda demo beak tapi nu paling berat lapar cak guruna sanajan lapar sapoe dua poe tilu poe saminggu tahan insyaallah moal kukumah akhirnya berangkat nu tiluan ka gunung kaleuweung ibadah di leuweung beuh mantep sorangan bae nu mantep kan di leuweung mah eueuh TV eueuh internet teu pernah WA di leuweung kada di lembur mah aduh deuk HS WA mantes HS SMS-an mending ngora kene aki-aki ieu kan buang kawarah ka jelema bloonage belah ditun bloon teman masih 3 kilo ti bloon tenang jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang sepi mantap pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame sebab tujuanna beda pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame beda ieu ibadah geus di leuweung sapoe bebekalan aya keneh 2 poe masih seminggu masih geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi mulai lapar poe selanjutnya tambah lapar selanjutnya tambah lapar geus eueuh soraan zikir geus Habib Rozak mah seubeug ge geus almarhum maca Yasin ge teu tamat geus teu kuat sakitu ge susu aya kopi aya jeruk geus sabaraha meureun
bahkan di kantong lagi cau aya Yasin teu tamat buang kawara ai endek-endek atuh maca Yasin pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun adoraka aing mah ngadoraka jeung ngadengekeun Yasin kos kitu mah cek Habibat jin tepan nah iya barang selanjutnya nyana musyawarah iya orang lapar kumaha ingat cek guru ketika orang lapar tahan ulah aya kumaha jol be aya anak gajah liwat menel orang masuk nyebut di segede menel batu gede eta menel anak gajah sebenarnya alah cenah aing dibere segede menel baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta sia mereka aing segede menel teh gede eta musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit orang dahar cak nusa orang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan lamun kecenderungan orang kana dahareun orang bakal lapar lamun urang cenderung na hate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae tapi ketika pikiran urang menteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe 2 poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh atau panca kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah Masya Allah cak kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka kanjeng Nabi apakah nurunkeun korma ka kanjeng Nabi teu sahabat ge kagetin ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha cek Kangjeng Nabi sanajan sababara poe kos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca sanajan sababara poe teu dahaga saeutik-eutik aca cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana sanajan sababara poe moal lapar moal dahaga matak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna para aulia Allah kuatan beteungna Habib Rozak Baya Karim ya Allah ngajawaknya na komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae biangna ieu mah lelempangan jeung kula asalnya na teu ngomong bae berarti geus lapar asal geus ditanya cicing bae naon cicing bae wah ieu asana kudu digotong ibu urang lapar konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae ketika manteng ka Allah moal jeung teu aya kok mau saya tigma hayang mun loba boleh dijual nah musyawarahnya na cek lusa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah cek lusa urang coba maning urang pencit bae lah cek lusa urang deui geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan ih cek lusa urang inget guru urang ulah nusa urang mempertahankan ulah nusa urang mah tetap nuduaan pencit guys maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah
kami mah 2 anak dipencit bayi mah akhirnya anak gajah dipencit aju digarah didahar alhamdulillah seger begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat maca Quran kuat zikir kuat anu lapar mangan gitu tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia la ilaha illallah la ilaha illallah maca yasin ge tamat lantaran seubeuh beteungna ha eta jadi ngahina teh cak aing ge dahar bae ulah datang ka teu ngadahar nu saurang mah tetep henteu aing mah cak guru aing ulah-ulah henteu tapi da kesian ibadah moal kuat kos kitu tah ibadah maca Quran matana geus teu bisa kiceup yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin badigan ngadahar anak gajah sia kuat kan kuat ai yasin 3 kali ge siap cek kana ieu masa potong henteu Masya Allah datang dari ka isuk datang ka 2 peti gagah mejeuna keur sare istirahat jang ke peting sekitar 2:30 qiyamul lail keur mejeuna ngedeng jol aya indung gajah kukurubusan indung gajah neangan anak gajah nyana sare ngabaris tiluan silih toel aya gajah ih cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah tenang bae sanajan gajah ge emang nyahoeun nya ih atuh coba bae cak dosa urang ieu urang kumaha atuh mal kumaha aja moal nyahoeun ieu sapira gajah bebe jadi kan usaha urang ieu kumaha bang ji atuh aing mah ngadahar henteu mulai tenang tanyana teh nu teu ngadahar mah ieu teh aing mah tenang boga salah henteu naon henteu cenah keur wejena silih toel gajah datang kadinya mimiti nyiuman ka anu teu ngadahar anak gajah teh timimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka sirana balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung cium wah tulalena langsung dipasang diangkat ka luhur dibandingkeun ka handap tulalena dipasang deui angkat ka luhur bandingkeun deui cak anu katilu aing nasibna kumaha ieu saku kati moal ting moal aing mah paeh nu kadua tinggal bagian katilu geus aing macana lah hendak maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran. Yasin gane. Asa nu mal tamat Yasin. Mulai gajah kadinya deui. Ciuman. Henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beteungna langsung ditincak ku gajah blok betus terus digulang gaper ku gajah paeh dua selesai geus ajur gajah indi ternyata horenganan gajah ge boh ga aambean
ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh cacak-cacak gajah boga aambean sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah waktu anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula hayang puas ka Kangjeng Nabi ngahina ka Kangjeng Nabi sageus ngahina ka Kangjeng Nabi langsung berangkat memeh berangkat cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikan sakitu doang kadenge kunyana bebeja ke Abu Jahal kumaha tadi ngomongna Muhammad yang ngomongna cenah mudah-mudahan diselesaikan waduh nu geus Muhammad mah tilok melenceng jeung omonganana waduh sia kumaha nasibna nya nyabahnya kumaha akhirnya berangkat tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teudeun di tengah bisi aya naon aman teudeun di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calanga wah cak Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkerem kumaha nah ieu kan doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikan jelema eta Masya Allah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ke ahli kubur teu datang Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh harirup selesai jelema bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib beusi aya Wahabi cenah doa teu datang doa teh ulah-ulah ka nu maot nu hirup be datang beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge urang doakeun ku ari nanti dulu cek Habib Rozak istri masih muda doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna sakitu hebat teu kacium ku gajah kuari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka jependi noh ini biang keladinya nih beak aku tawon beak cek ka jependi jaing mah henteu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahueun nah iyalah makhluk-makhluk Allah urang nyebrang kuari ka malaikat emang teu boga aambean
ketika orang cicing di kamar maca Quran, cicing orang di musola maca Quran, zikir tasbih, malaikat ngambe. Sengit amat ya, aduh Habib Ahmad sengit amat sebab maca zikir. Nu ieu. Aduh sengit amat harum maca sholawat. Pas Haji Pendi cak malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah. Nyaun malaikat. Maun malaikat. Masya Allah karim. Malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan sengit cek malaikat. Ketika aya zikiran sengit cek malaikat. Ketika aya tasbihan sengit. Aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin sengit, makin ikhlas makin sengit. Malaikat apal moal saliru. Moal saliru. Kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet. Idh qala Yusuf li abihi ya abatin. Pagawean santri tolol santri. Lain ngaji amil ini ro'aytu. Nah, ieu nu ngambeanana jin. Cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat, tapi maksudna lain ka Allah ye. Rada bau. Quran mah Quran. Sebab Quran mah bisa pakai sihir, bisa pakai neluh Quran. Quran. Kumaha ieu pake pelet teluh keneh tadi sarua. Entak raja teluh teh Ki Nurjaya disebut. Meletnya na. Kaambe ku malaikat Quran mah Quran jakeun maksudna lain ka Allah rada hangru indit malaikat. Nah jin ini makanan gua cek jinnya. Tah lamun bangsa pelet-pelet nu datangna jin mantap diputerkeun kamana maksudna cek jin ieu kamana maksudna ya didengekeun. Oh Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jindra sarwiti tangan sarwiti tiup celina fo hudang teh oh Pendi atuh eta ulin jin eta. Nah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ahli Allah babarengan jeung malaikat lantaran aambeunana kaambe ku malaikat. Jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia, jurig nu ngabarenganana. Mentak boro-boro malaikat kula ka dieu hangru. Boro-boro malaikat kula ge kan hangru. Ka ambe. Pahawa. Ka ambe. Asana hangru apa cule gitu ya mah. Emang rada pantasnya nama culean. Iya dah hangru Masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambel malaikat, seungiteun malaikat. Zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat. Bahkan laporan sholawat nah bentuk jadi malaikat bebeja ke Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen paingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu jekula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongora tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kang Jirin balik deui sholawat ka dieu nampilin Kang Jirin mah KJP deui goblok sia kunaon aing dibalikeun deui sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah ieu keur hirup keneh seperti gitulah mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas makin hebat makin ikhlas makin hebat. Urang bisa naik ke langit sakbah Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tuturkeun Kangjeng Nabi. Bisa hiber urang. Bisa hiber
Ki Fudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan. Lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang. Ngomong doang ya. Iya, komo Ki Jamal mah. Setengah parapat ge henteu. Atunya mah ceramah maksudna hayang ganti ban mobil. Atuh beres. Ieu kuari geus mikiran bae kabari Kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal. 3,5 miliar Lexus mah. Geus ulah jadi hayalan ulah. Ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat ai sia. Ye, ti kiai mah Habib bisa tobat jangan mah. Engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Bisaan kiai. Coba Haji Pendi, pernah Haji ceuri karung teu laku. Beda kan motif ceurikna je. Atuh badak ba kiai mah geus ahli sorga apa pokona. Kiai mah ahli sorga. Ye. Maksud mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Qur'an dijelaskan innalladzina amanu wa amilus solihat. Jelema anu iman ngamal soleh, kabelah dituna bakal dibere surga. Kudu yakin. Cek Imam Ghazali keyakinan teh atas bisa sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga. Mantep. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka? Neraka sia. Mata kaji Pendi mah kajian kos gigi nya boga keyakinan. Tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga. Geus dungtut bae ka Gusti Allah. Surga. Ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot, terus ka jero kubur, malaikat geus nyahueun kan ka ambeun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Habib Razak. Awatnya nah. Kaambekan ku malaikat. Oh, ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeun ya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi. Bae. Malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau keambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha mayit bagus kumaha mayit bagus emang malaikat bisa katipu moal. Itu malah katipu. Malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus. Ya kaambeun aku aing hangruk kieu sakieu. Pan dibagus-bagus. Salajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambeuk. Tetep ngambeuk. Kaambeuk ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambeuk. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambeuk. Teu bagus henteu nama cekna ieu. Cek malaikat rada teu bagus sarua jeung Ki Fudoli teu beres sakitu. Ngan aya bagus da saeutik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pan ai keur capek mah nyana maksakeun karena Allah. Pan ai diundang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna saeutik. Kan dibandingkeun ge tah mana nu karena Allah na mana nu teu. Tah, ieu kaambeuk ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambeuk, lamun maung bisa ngambeuk, lamun tawon bisa ngambeuk, lamun malaikat bisa ngambeuk, atuh komo Allah. Naha urang teh ieu lengah amat teh asa dideuleukeun ku Gusti Allah.
sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an ka jahe. Ikan blon nih. Ku pamajikan mah ku pamajikan disumput musik aya hawan. Ku murid ge ku murid. Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon. Ila ruhi cekna ieu. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Enggak ada ya. HP boga 3 Haji Jamal. HP nu hiji jang paranti undangan, nu hiji deui jang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu carita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi, kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula, di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya 3 ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep bae ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Langsung munigak bulu. Urang komo awewe mah hajut ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri? Can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir lain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jak. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu Akbar. Mun igak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieunun. Allahu Akbar sieunun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu Akbar. Milu jeung urang Allahu Akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan. Lamun urang lempang, aya awewe di ditu, urang hayang, awewena daekeun, geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu. Eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika. Nyana guru besar di ditu teh. Guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika. Kapan lagi cek nyana? Saya membutuhkan Anda. Apabila Anda membutuhkan, yuk. Waduh, cek Syekh Aziz, makanya enggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal, wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan ndek ceramah 2 poe korenganan. Keur ieu kuari mentu. Eta di Amerika ulamun cerita-cerita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir, saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui ulah ditanya mun cek bahasa urang mah aing maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana?
babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus caritanya nah keayaan di Indonesia. Sageusna carita hasilna kumaha betapa mudah cerah di Indonesia. Kemudahanana kunaon? Kemudahanna dengan dua. Satu, kebodohan orang Indonesia. Nomor kedua, kebutuhan, yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi, kemudian luluh, ngiluh. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu endek diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantaknya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana kuari dek diacak-acak. Melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyanana aya, tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Ieu cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi di urang ge hati-hati, geus mulai di urang Syiah aya, Wahabi aya. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteun. Sogala haul cokna tarolol. Hadisna, Qur'anna, segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang me ku Muhammadiyah di Indonesia wajib bae mudal. Ieu ge kan dilarang ye kuari. Tahlil kuari haul-haul bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama dek ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin. Eueuh haul Syekh Maulana Yusuf. Eueuh haul Syekh Maulana Mansur. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung baik. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan coba sing gede maksudna kalong supaya ragag hujanan lu gede eta hujan nurut hujan turun gede jasa kalong beuki nyekelan we hujan beuki gede beuki nyekelan sapoe sapeting hujan kalong aman kalong cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang cek angin topan ku aing eta angin topan mulai muter puter kalong beuki tenang beuki nyekelan we geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui coba kusia angin sepoi oke. Kalau mulai set ditiup ku angin kicet kalau ngegeura ditiupan ku angin sepoi mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi Masya Allah langsung perem
atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati Peurem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ieu Ki Pudoli geus diheula geus inting-intingan mah geus da ieu si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan setting kan ulah sok tual toel ayo kablah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah pandi umroh kan nah umrohnan jahanam itu kan umroh bentukna umroh jahanam itu sepoi masih kuat keneh teh aya nu dibere mobil dipangieun pondok kakara tarariis ceknya ditanya-ritakeun nu korupsi lah budak tiba heula geus korupsi mah terus bae ditanya-ritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya-ritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi atuh masalah ceknya teh ditanya-ritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai nu madak eta Habib Rizik Kulaba lain daron ngalem wawanena pohara jasa masyaallah dasar zuriat Kangjeng jadi endeuleug gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh itu setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajuna mah acak-acakan setan gagah eta nah ieu sebab naon eueuh angin sepoi nu datang namun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho namun nyana daek narima sabaraha miliar masyaallah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal cenah pengajuan kan aju ku kula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep eta mah teu kanyawana kan teu kajawan mah masalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang diambean ku malaikat babacaan urang maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat batu nyahoeun sebab nya nama nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho gitulah komentar para ahli hakikat para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur urang bapak kolot urang arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan bapak urang kabehan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur urang nu masih keneh aya mudah-mudahan urang bisa ibadah bisa cinta ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah cinta ka para zuriat jeung para ulama akhir hayat urang husnul khotimah
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.